Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Maman. Kumaha sadayana sararehat, mugia lungsur langsar mulus rahayu berkah salamet dugi kana sampurna. Urang ngadongeng deui mitra, neraskeun hanca garapan carios kalayan judul Akibat Munjung karangan Bapak K. Sukarna nu diropea adanapi digarap deui ku Mang Maman. Upami teu lepat mitra hanca anu waktos katunda teh dugi ka Pojor sia rek ngaracun ka aing jadi ngaracun maneh. Halus tapi nama kiai teh tiba Tanjung Wirang rek ngaracun ka pagih mah. Ajeun teuing ngahakan racun di jieunana pribadi. Ceuk geureun teu satena Pak Eben. Bari neuteup ka kiai anu keur ngajegoh batuk geh henteu eureun-eureun. Yai geni terus-terusan batuk. Bari nyekelan beuteung teh panona beureum beungeut beureum. Ku Pak Eben dideuleukeun. Dugi kadinya nya mitra hanca anu waktos katunda teh. Kumaha lajengna sok marangga kasadayana. Panon den ues buncelik tapi kawas panon wayang. Henteu ngiceup henteu awas tina bakating gusieun. Malah mah teu bisa ngomong, komo lamun jeung ngajerit. Alusna waktu harita Pak Eben sareng si Joher teu jauh di eta imah, sabab ceuk pikiranana lamun den ues perlu muarek hese neangan. Tapi Pak Eben reuwaseun barang ngadenge suara nu ngagero nyebut tulung. Atuh terus kumanehna harita didengekeun, tapi teu kadenge deui kawas teu aya nanaon. Tapi Pak Eben teu geunah, terus harita teh ngomong. Bari neuteup ka si Joher kawas anu penting pisan. Joher, kadenge kulit ilaing, aya nu ngajari tulung-tulungan. Ceuk Pak Eben bari neuteup kawas hayang geura nyaho pandengena murid manehna. Kondonan bae atuh Pak, dan tuturek sim kuring teh. Jawab si Joher bari neuteup ka Pak Eben. Barangkali nyebut tulungna teh. Ceuk Pak Eben nanya deui. 2 kali anu kadenge mah Pak Eben. Tapi lambat nyebut tulungna teh. Kumaha pamadak Pak Eben? Sami sareng pangreunge sim kuring. Jawab si Joher bari melong deui. Harua Joher. Tapi dewek sejen rasa euy. Kunaonnya make tulung-tulungan segala rupa. Pak Eben mah kawas henteu ngorah heula. Biasa bae atuh. Teu daekeun meureun. Terus disieut plus teh nu matak ngagoak minta tulung. Jawab si Joher bari seuri. Naon sia? Disieut plus teh Joher. Benar sia ngomong jeung kulo teh. Ceuk Pak Eben nyereng kawas nu embung di bawah heureuy. Lah, kudu kumaha atuh nyebutkeunana Pak Eben? Dae sehari lain diganti ku sieut plus mah. Eta teh cespleng meureun. Lah naon ceuk basa Indonesia mah taun teh. Eta cenah ku den ues teh dibikeun tidak berdaya. Ceuk si Joher.
kamana mendi nyarita na teh. Waduh sia. Canyaho tandana anu menta tulung dipaksa jeung anu menta tulung aya kasieun nu hebat. Ayo urang sampeurkeun. Ceuk Pak Eben. Bari terus harita keneh indit nyampeurkeun tempat Den Uwes. Mitra kaum dangu barang jol datang kadinya. Pak Eben maningaranju. Sabab panto geus molongo nyakitu deui jandela. Atuh Pak Eben ngahuleung henteu lemek henteu nyare. Manehna ninggali panto sareng ninggali jandela. Ditetep disidik-sidik bisi dedeleuan wungkul. Ari geus tetela mah pok nanya deui ka si Joher. Kumaha heuleurna kumaneh panto jeung jandela teh, Joher? Ceuk Pak Eben bari muncereng. Maru kaba. Jawab si Joher ngahuleung. Kita di oge teu ngartieun. Ieu anu disieut plus teh. Cespleng teh cespleng nadaon. Ceuk Pak Eben bari neuteub eta panto sarta terus disampeurkeun hayang ninggali Den Uwes naha aya naha eueuh. Barang jol kalawang panto Pak Eben maningaranjag. Sajongjongan mah olohok bari neuteub kanu diuk sarta panona molotot. Atuh gancang ku Pak Eben si Joher teh di bejaan. Joher, toleh tah usi laing deuleu. Kunaon Den Uwes teh, ha? Ceuk Pak Eben nanya teh kalaunan bari melong ka Den Uwes anu haritaan diprek. Aduh, Pak Eben, ciga nu sawan Den Uwes teh nya. Cing urang sampeurkeun. Jawab si Joher bari terus asup ka jero imah. Sarta neuteub ka Den Uwes bari ngulangkeun leungeunna ngusapan beungeut Den Uwes. Tapi henteu dikeunakeun. Lantaran panon Den Uwes molotot teu ngiceup-ngiceup teu beda ti mata pedak. Den, ieu Den, nyaring Den. Kunaon aden teh? Ceuk si Joher bari melong ka Den Uwes. Cekuk Den Uwes ngahitutan maneh deui. Lantaran maksakeun hayang ngomong henteu bisa. Ari napas dibeakeun tapi pok mah henteu bisa. Nu matak bijil ka handap. Ayuh, nyigung geuning Bapak. Ceuk si Joher bari nyengir. Samarukna si Joher mah ku Den Uwes teh dipuak. Alik sia, Joher. Disasaruakeun jeung heureuy bae sia mah. Lain nyigung eta mah deuleu. Tapi manehna aya ngomong teu bisa pok. Ari dipaksakeun anu ngomongna dihandap. Halus sakitu oge sia. Alik. Ceuk Pak Eben bari nyingkahkeun si Joher. Sarta gek Pak Eben diuk. Terus harita ngadoa sabisa-bisa manehna. Puh. Den, hemut Den. Kawas lain anak jago bae. Emut. Ceuk Pak Eben bari haben bae niupan beungeutna Den Uwes anu harita molotot. Sarta henteu daekeun ngiceup. Mitra kaum dangu sanggeus diparancahan mah giler panon Den Uwes harita geneh ngagiler. Sarta ret neuleuh si Joher anu harita keur dongko bari neuteub ka Den Uwes. Atuh si Joher teh mundur tina bakating ku sieun.
Sabab ceuk pikiranana sok sieun Den Uwes miring ngadak-ngadak jadi gelo. Den, maca tahu Den. Pek sing tabah Den. Tos emut ayeuna mah. Ceuk Pak Eben nanya deui. Pak, ieu abdi Pak. Tulungan. Bapak. Mana si Joher? Ceuk Den Uwes siga budak nu merenyeng. Iyo abdi mah Den. Wade aya naon? Make nyalukan ka abdi sagala lupa Den. Jawab si Joher siga nu heueuh. Dah nu bieu ka dieu teh Joher. Madak sieun madak huung. Madak ting buling kak punduk euy. Saha Joher? Badur maneh eta teh ha? Ceuk Den Uwes bari merong. Aduh, aya naon gitu? Da batur abdi mah bae Ben Den. Ieu mah Kang Joher batur Pak Eben. Ari anu tadi saha atuh Pak Eben? Ceuk Den Uwes bari neuteub ka Pak Eben. Da aya jelema anu bieu ka dieu teh Den. Jawab Pak Eben heranun. Sabab waktu manehna nungguan di luar, teu aya jelema anu ngalanto ka lebah dinya. Sabab ku Pak Eben diawaskeun ti kajauhan. Aya Pak, malah jelemana tetela. Jawab Den Uwes bari jungangtung sarta lurat leret ka tukang kahareup. Tukang Joher oge tuturut munding deui ngareretan ka tukang kahareup sieunun kumaha onam. Udan aya jelema Den. Awewe lalaki anu dongkap ka dieu teh. Ceuk Pak Eben beuki heraneun bae. Duka atuh Pak Eben, duka awewe, duka lalaki. Har, nadeka tinggal kitu ku Aden teh. Lain asup ka imah Den. Ceuk Pak Eben manikerung sarta neuteub ka Den Uwes. Sok sieun Den Uwes ngadadak miring. Kaasup Pak Eben, ngan saukur leungeuna wungkul anu asup ka jero teh. Ih, wuluan Pak Eben. Ceuk Den Uwes bari gap nyekelan punduk Kang Joher. Atuh si Joher reuwaseun malah tepikeun ka ngeja. Ulah cukal-cukal lah Den. Da biasana oge tara kitu. Kunaon Aden teh? Ceuk si Joher bari ngejat. Terus cicing tukangeun Pak Eben. Lantaran ceuk pikiranana si Joher, Den Uwes teh rada euslem. Teu kunanaon Kang Joher, tapi sieun kuring teh lantaran aya jelema. Jawab Den Uwes dumareda. Har, paruh Aden mah. Ongko aya jelema. Ongko teu terang di awewe di lalakina. Mana ieu teh anu benerna Den? Ceuk Pak Eben mani ngahuleng. Pak, saha atuh anu bieu dongkap teh Bapak? Abdi teu ngarti saha pikasi sarta pikasieun pisan. Tibatan sareng panggih jeung eta makhluk mah kajeun teuing leungiteun ku Suhana. Gila Bapak, sareng ka mana deui ari Suhana? Ceuk Den Uwes culang cideung. Kawas nu sieun jeung heran lantaran eueuh Suhana. Lain sareng Aden, nyi Suhana teh kamana ayeuna teh aduh Den? Jawab Pak Eben malikdan bari gogodeg. Duka atuh Pak Eben,
Abdi mah teu inget bieu teh. Rarasaan abdi mah aya bae di dieu. Tapi teu aya geuning. Kamana nya Pak Eben? Tah. Ieu deui bae ieu. Saha anu datang tadi teh Den? Awewe lalaki. Saha anu ngalaan tulak pantona lain ditulakan ku Aden teh? Ceuk Pak Eben rada keheuleun meureun. Lumawi teu terang Pak Eben. Da jol-jol paralak bray panto jeung jandela maruka sarta breh di luar katinggali aya jalmi sagede nanahaon. Malah awakna mah teu asup ka dieu teh ngan ukur asup leungeunna bae sarta panona neuteup ka abdi tina lawang jandela. Atuh abdi reuwas barang solongkrong leungeunna ka jero imah teh sok sieun nindes ka abdi. Komo barang aya sora ngajerit menta tulung mah leung bae abdi lieur teu paruguh rarasaan. Sarta abdi gogorokan rarasaan mah tapi duka tarik duka kendor kadenge ngagarona kuring menta tulung Kang Joher. Ceuk Den Uwes bari marong kasih Joher anu cicing tukangeunana Pak Eben. Kontonan bae Den ka kuping mah mung sanes tulung-tulungan anu ka kuping ku akang mah. Jawab si Joher rada teteg ayeuna mah lantaran nyaritana Den Uwes rada puguh jujutanana. Nah kumaha kadengena ku Kang Joher? Ceuk Den Uwes nanya deui. Eta ham sat make ditungtungan ku pes peletuk jeung cekuk segala rupa. Hihi ngahitutan maneh pangintun. Kira ku make jeung nyahitutan maneh sagala rupa Kang Joher. Ngawiwirang akang mah. Ish, ari Aden ku teu berjanten. Kurnaon akang make jeung kudu ngabohong sagala rupa. Da moal aya gunana. Pek taroskeun tah ka Pak Eben. Nasieun kunaon atuh Aden teh? Eta mah bayangan hungkul Den. Piraku aya jelema make jeung teu lebet kana panto sagala rupa. Jelema naon meureun disebutna oge? Aina asa kumaha pijangkungeunana Den? Lamun leungeunna hampir sereg dina panto. Duka teuing Kang Joher. Tapi anu katinggalina ku abdi mah kitu. Eta mah rek percaya syukur, rek henteu bae mangsa bodoh. Da lain hayang dipercaya kuring mah. Tapi arek nanyakeun ka Kang Joher sareng Pak Eben, kamana ari Suhana? Ceuk Den Uwes bari melong. Bu, da sia lamun kieu mah urang teh Den. Lantaran Bapa jeung si Joher bieu teh aya di luar. Sanajan jauh oge sarta tetep ninggali ka dieu. Tapi Bapa teu ninggali jelema gede. Bet barora nu gede. Suhana oge lamun ngulam preng kaluar pasti katinggali. Tapi teu aya atuh tadi mah. Tah gulantaran ayeuna aya bukti Suhana eueuh di dieu. Tetela ayeuna mah keur urang teh Den. Tetela pisan sarta yakin da urangna keur buncelik. Ieu mah moal salah deui Den moal. Wani tumempangan Bapa mah. Ceuk Pak Eben bari gogodeug siga nu hanjakaleun pisan. Moal salah kumaha Pak Eben? Ceuk Den Uwes mani oloho. Sarta aya sieun sagala rupa ngadenge omonganana Pak Eben teh. Sidik teh munjung Den. Sarta manehna geus ngaku ka urang. Ari anu diwadalkeunana moal salah deui Suhana.
Pantes wana kamari ieu ruksak beungeutna. Da bakal paeh jadi wadah. Untung Aden kaburu kaubaran. Lamun seug teu kaburu mah buah kumaha ayeuna teh. Jawab Pak Eben bari ngahuleng. Kawas nu mikir, kumaha abdi ayeuna Pak Eben? Moal balik deui ka dieu eta makhluk anu gede teh. Ari Suhana dibawa ku manehna kitu. Ceuk Den Uwes mani norostos nanya na teh bakat kusieun meureun. Moal Den, da urang mah teu boga dosa. Geuning kamari ieu abdi oge kabawakeun geuring Pak Eben. Kumaha lamun abdi dibawa ku eta makhluk? Ih, matak sieun Pak Eben. Kumaha akalna pikeun abdi? Jawab Den Uwes mani muringi siga nu sieun. Ari si Joher mah mitra nyengir bari luak liuk deui. Awas anu sejen rasa bakal manggihan tunggara. Teu bisa ayeuna mah Den. Keunda Suhana oge geus teu aya. Ngan syaratna ti ayeuna ka hareup mah ulah kumawani mika hayang ka Nyi Suhana. Sabab gara-gara hayang ka Nyi Suhana, sarua hartina jeung hayang ngilu dikorbankeun cara Suhana. Kersa Aden upami kitu. Ih, alim Pak Eben. Geus bae ti ayeuna ka ditu mah ulah diteraskeun. Kumaha lamun abdi kabawa kuno kitu? Geussan bae ayeuna mah Pak Eben. Kukuring moal diteraskeun mika hayang ka Nyi Suhana teh. Lain kitu nya Kang Joher. Ceuk Den Uwes bari neuteub ka si Joher. Sumuhun Den, margi diganda palai teras oge. Nyi Suhana teh geus teu aya ayeuna mah. Lantaran parantos di kalengan sapertos sardencis buatan Solomon. Jawab si Joher terang-terangan. Naon hartina eta teh Kang Joher? Ceuk Den Uwes bari neuteub. Nyi Suhana moal bisa usik malik siga lauk di kalengan ku Solomon. Tah kitu Den, Solomon teh taeun lah si Elu jeung si Eman alias si Lu. Man urang kaluar Den. Ceuk si Joher bari luak liuk teu wanieun nyebut siluman. Kumaha pipataeun urang Pak Eben? Ceuk Den Uwes nanya deui. Ayeuna mah urang wangsul bae atuh Den. Tapi omat ulah neruskeun hayang ka Nyi Suhana. Ti ayeuna kapayun mah geus bae ulah ngajalankeun deui cara nu atos-atos. Da kieu geuning buktosna tibatan menang pala kalah menang palu geuning. Ari palai ka istri mah atuh ngawin bae parawan anu babari. Anu kabongroy ku Aden ulah ngukuhan anu embungeun. Kumaha tanggung jawabna Pak Eben? Lantaran urang anu mawana Nyi Suhana ka dieu teh sanes. Tanggung jawab ka saha? Da teu aya anu terangeun Den. Ayeuna mah cukup ku teu nyaho bae kitu. Aya nu nanyakeun mah naon sesahna. Ayo urang wangsul Den. Pilih datang deui ka dieu tah anu gede awakna teh. Kumaha lamun ayeuna ka dieu deui? Ceuk Pak Eben bari neuteub ka Den Uwes. Nya kitu Pak Eben. Apan usul abdi oge kitu. Ceuk si Joher ngengklokan ka Pak Eben padahal hayang geura indit tidinya. Ayo atuh Kang Joher, urang kaluar. Buru-buru urang balik mending oge nya. Ceuk Den Uwes bari reos lempang kaluar. Dituturkeun ku si Joher jeung Pak Eben.
Kumaha si laing mah? Miulan bae leumpang teh Joher. Cek Pak Eben nyereng. Lantaran si Joher seselendep bae siga nu sieun. Panduri teh sieun aya nu ngabadol Pak Eben. Mending di tengah leumpang mah hihihi. Jawab si Joher bari seuri. Da kacida boranganana mah. Nya, dah kabeh oge pada hayang di tengah. Embung teh heula embung Panduri. Geus ngarendeng atuh, ngarah teu parebut. Ceuk Pak Eben bari jongjon leumpang. Sarta ngajajar leumpang na teh. Mitra kaum dangu barang datang ka imahna terus muka kunci panto. Padahal di jero imah harita aya si Marju. Ngan ngahaja geus badami supaya henteu ngaganggu panto teh dikunci bae. Ari kuncina teh dua, anu hiji ku si Marju, nu hiji deui ku Pak Eben. Nu matak waktu harita teu ngageuingkeun si Marju sabab tinggal muka kunci kulantaran pada nyekel. Barang geus asup ka imah sarta dariukna kursi. Bari ngarinum Cipanas meunang ngicikeunna termos. Solongkrong si Marju kudang sarta tak-takna dibengker. Gek manehna ngilu diuk sarta pok nanya ti heula. Kumaha bedana Joher hasil euy? Ceuk si Marju bari menta cai kopi lantaran leungeun manehna mah masih karasaeun nyeri. Jual naon Marju? Jawab si Joher bari malong kanu nyengir lantaran nyerieun tak-tak meureun. Da maneh teh lain boga tugas tadi deh. Ceuk si Marju rada heraneun lantaran kadeuleuna eta tilu jelema teh pati ngaharuleung henteu daek pisan ngomong. Hasil mimiti mah oi. Apabila kadar ngasag hui naon ecena. Malah teu kudu make susah make bingung segala rupa. Kapanggih sirungna di Jakarta. Terus bae ku dewek jeung Pak Eben teh di kali. Nah, ari gorehel teh babari pisan euy. Terus bae diwadahan kana mobil ku dewek teh. Rupana mah halus eta hui alias nyiswana teh. Atuh terus ku dewek dibupuy di hiji imah panuduhan ti Pak Eben. Tapi barang geus asak ngabubuyna, terus ku dewek jeung Pak Eben diserenkeun ka Den Uwes anu arek ngadaharna. Nah, ari dipurak teh kulanasna euy, sarta masing meunang ngabubuy oge. Kumitut mah tetep bae kumitut, malah Den Uwes oge mani disada seguk cenah. Tapi ka teu ngarasa Den Uwes mah aya nu disada di handap teh bakat kueureu meureun. Jawab si Joher bari kerung henteu wani nerangkeun nu sajelasna. Kumaha ngajawabnya teh teu puguh urus ditanya ku dewek teh Joher. Nu bener euy, ngomong teh make jeung hui kumitut sagala rupa. Nah si Suhana teh hui buruk. Ceuk si Marju teu geunaheun sigana mah. Ish, ari di bejaan teh tara percaya ka babaturan. Tah, aduh ka Pak Eben tanyakeunana. Ari henteu percaya mah geus puguh kitu. Jawab si Joher teu geunaheun. Pedah bieu ku si Marju dipuncerengan. Ieu Marju, Cek Pak Eben bari melong heula kana beungeutna si Marju. Geus kitu kakara neruskeun omonganana. memang Bapa jeung si Joher geus hasil mawa nyisuhana ka dieu.
Tapi waktu Nyi Suhana aya di imah itu, sarta paduduan jeung Den Uwes gagal euy. Ceuk Pak Eben bari kerung deui siga nu mikir. Gagal kumaha? Ceuk si Marjuk panasaran. Lantaran waktu dewek ngajaga di wetaneun eta imah, sarta cicing di luar, teu kanyahoan aya nu ngajerit. Atuh gancang dewek nyamperkeun bisi kumaha onam. Ari pek teh Den Uwes keur molotot. Ari Suhana eueuh di dinya, sarta jandela sareng pantona geus maruka. Saha eta teh Pak Eben? Jawab si Marjuk olohok. Jelema gede ceuk Den Uwes mah. Malah leungeunna oge sareg kana lawang panto teh. Nu madag Nyi Suhana ngajerit ari Den Uwes buncelik. Inget-inget geus datang bapa kadinya, sarta Nyi Suhana nyampak geus eueuh. Atuh teuk bae bapa boga sangkaan yen Nyi Suhana diwadalkeun ku si Idik. Kulantaran kitu bieu geus badami antara bapa jeung Den Uwes. Kahiji geus bae antong bogoh ka Suhana, lantaran Nyi Suhana ayeuna geus aya nu mawa jelema gede. Leungeunna sareng dipanto, tapi leutik da teu kadeuleu. Tah lamun Den Uwes tetep bae hayang, engke bisi jadi wadal kadua. Atuh Den Uwes oge geus mutuskeun moal diteruskeun deui, moal nepungan deui si Idik. Ngarti Marjuk? Ceuk Pak Eben bari neuteub. Ngartos Pak Eben, tapi ari soal kuring kumaha? Jawab si Marjuk ngilu ngadebat. Lantaran perlu nyaho tungtungna. Soal maneh, kumaha Marjuk? Jawab Pak Eben dengartieun. Eben, ieu cak-cak kuring geus dewol ulah dibales. Kuring mah tetep bae rek nuntut bales ka si Asmaya je. Di mana panggih? Didinya jeung kuring tarung lamun geus cager mah. Geus Marjuk, sakitu geus dewol teh masih keneh gede hatenya. Hayang dewol kadua kalina. Jawab Pak Eben ngahalangan. Dah, dewolnya oge lain ku musuh Pak Eben, tapi ku si Joher nu tolo heor. Ari ngadek musuh hese deh, jekok bae kanu babari kajeun teuing batur sorangan. Nu matak moal beunang di halangan kuring mah ku sasaha bae oge. Dibantuan syukur teu dibantuan abong deui. Anu penting mah cager heula. Ceuk si Marjuk bari kerung siga kurang puas hatena ade. Ya, ari teu beunang di halangan mah sabodo teuing. Tapi terus terang bae Marjuk, anjeun moal kuat ka Den Asmaya mah. Ceuk Pak Eben nying sieunan. Ya, murid Pak Eben mah moal eleh ku atah-atah. Duka teuing ari guru mah, lantaran geus loba harta banda dibantuan ku Den Uwes. Nu matak naragtag kana paeh teh beda deui jeung Bareto. Aduh, ari kitu mah Marjuk. Tapi ayeuna mah geus tengah peuting anu nyedek kana Janari. Geura sarare ka ditu. Ceuk Pak Eben bari terus manehna oge misahkeun maneh rek sare. Eueuh mitra, wagdosna parantos teu kabujeng. Hapunten tina samudaya kalepatan, samudaya kakirangan, samudaya kalepatanana. Pamugia kusadayana dihapunten.
Mugi-mugi atuh kusadayana dihapunten ka Mang teh. Hapunten kasadayana. Sareng hatur nuhun rewu-rewu nuhun laksa ketika bingahan anu parantos salaskerebna jeung anu parantos jempol. Terus teh ngabagikeunana oge mitra. Hatur nuhun kasadayana pamugia atuh ieu teh sing janten hiburan sareng sing janten kana bang baluh kana pikiran sareng kana ati nuranina. Mung dicekapkeun sakitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.